Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Riris Sapaira di kelas 12 IPS Madrasah Aliyah Darul Ulum Kota Banjar. Di dieu abdi bade ngaresensi hiji buku anu mana judul bukuna teh nyaeta Sangkuriang. Panulisna nyaeta Yuliadi Sukardi, pamedalna Sipi Pustaka Setia, tahun medalna 2002. Teras pangawas bukuna 30.000, kandel bukuna nyaeta 104 kaca. Carita ieu dimimitian ku aya hiji budak anu diusir ku indungna nyaeta Sangkuriang. Alatan manehna teh maehan anjing karesep indungna. Nu mana anjing eta teh jelmaan bapana Sangkuriang. Mang tahun-tahun ngumbara bari neangan ilmu silat, Sangkuriang ngahaja balik deui ka kampungna. Lantaran manehna hoyong pependak deui sareng indungna. Sanajan kitu duanana teu silih nyaho, Sangkuriang ragrag asih ka indungna teras ngalamar indungna. Carita cinta ieu mangrupakeun asal usul mecenghulna Gunung Tangkuban Parahu nu aya di Bandung, Jawa Barat. Ieu mangrupakeun carita singkat tina buku Sangkuriang. Najan kitu bisi hayang leuwih jentrena kantun maca dina buku Sangkuriang. Kaonjoyana buku ieu teh ditulis ku bahasa-bahasa anu gampang dipika hati. Teras oge buku ieu cocok dibaca ku barudak. Salian ti eta sampul buku anu warna-warni leres-leres narik perhatian ka barudak. Kahengkiranana buku ieu teh kertasna nganggo bahan anu kualitasna kurang sae, janten babari soeh. Kacindekanana buku ieu teh ngajarkeun ka urang sangkan urang teh kudu mikir heula samemeh ngalakukeun hiji padangelan. Jeung urang oge ulah maksakeun sagala kahayang ngan pikeun nyumponan hawa nafsu urang hungkul. Sakitu ti simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.